Mau nelfon SMS boleh, kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang. Coba baik-baik kalau mau SMS jangan terlalu singkat, sok bingung macana. Kadang ayah Papa Binsa nunggu SMS mikum ku abe dijawab walam. Ada lagi yang lebih singkat aas, naon ieu as, jawab lah XL. Naon si as, assalamualaikum, naon si XL, kum salam. Yuk jangan ngawur, kita kembali ke lab. Oh, anak buah tukul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Bapak. Alhamdulillah. Ibu damang Bu. Gusti emang di tukang ayah Syahrini itu digigirin ayam ponori. Tapi alhamdulillah geningan resep ningali emang bi suping ka ieu tempat bade ngupingkeun pangaosan. Mudah-mudahan rezekina sing barokah, rezekinya berlimpah ruah, nu can kabeuli bisa kabeuli sawah, pergi haji berangkat ka Mekah, hoyong ka Mekah hoyong, geus boga duitna. Oh, arek ngojay meureun. Mudah-mudahan sing nasib jaroh ka Mekah sareng Madinah, amin. Yang hadir di ini tempat walaupun pada nggak saling tanya, nggak saling sapa, saya doain yang pada punya utang biar lunas utangnya. Oh, no pangkencena panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Ada yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ngobrol wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu bah, dengerin pengajian walaupun nggak paham dapat pahala, amin. Ditambah lagi pahalana Bu kalau ada yang ngaji boleh dijawab dengan kalimat thayyibah Allah, betul nggak Bu? Ada yang sholawat dijawabnya sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang sholawat dijawab sallallahu alaihi. Bah lamun aya sinden ti Karawang nembang karak dijawab tobat. Pirako ya sinden nembang dijawab alo. Komo lamun sinden geus nyanyi abah duh mending ngagorowok. Ngahiliwir angin bijil dinatung. Ajak si Ahmad tobat, kunon tobat tetap mah hitut atuh. Ayo, main semangat, main kompak, kopi di komandoan Bu. Kalau tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel teruskan. Satuju, cobain heula. Allah, yo. Geus tong panjang ting. Karunya aki-aki bisa ngapeun. Wa may yu'azim sya'airallah ngepel fa innaha min taqwal qulub. Terus can ngepel oh nanggeus atuh ngapa meni maksakeun. Teruskeun ngaosna terus oke.
Sadaqallahul azim. Allahumma ij'al hadza ya Rabb jama'an marhuma. Amin. Yuk mau berdoa alo. Wa tafarruqam min ba'dihi tafarruqam maksuma. Ya Rabbal. Dadah hapunten sate acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sedena dipasihan kesehatan, amin. Wabil khusus Ajijah dikasih absen. Ada yang terhormat ketua dekem, nyang geus kadekem wae. DKM meureun mah ieu nulisna menyedekem tuh dah. Bapak Ustad Opik Taufikur Rahman Bah Kuncung. Ada Bah Kuncung geus aki-aki. Doakeun mudah-mudahan tambih-tambih rezekina, amin. Tambih-tambih berkahna atau ulah tambih-tambih pamajikanana. Oh meni kenceng. Turut hadir Bapak Lurah Bapak Haji Ujang Waridin. Anu mana Pak Lurah? Dada atuh bah dada. Oh ieu leuwih aki-aki kok. Doakeun eta jadi lurah besok jadi camat, amin. Dari camat jadi bupati, amin Bo. Kagok Pak Lurah tong jadi bupati Hungkul kan jadi presiden, amin. Oh Pak Haji Ujang jadi presiden, yang Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Urang katinggalin wae meureun. Gusti ieu loba amat urang moal ceramah meureun ye. Bapak Camat, Bapak Pino. Anu mana alhamdulillah dah meuni lintuh camat teh. Geus teh ningali Pak Camat anu sakitu kasepna. Heuh sakitu-kituna. Alhamdulillah turut Pak Babinsa hadir, dari kepolisian juga hadir, Masya Allah tahilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhuna jeung dedemit-dedemitna. Piraku dedemit di dieu. Alhamdulillah pendak mak ieu nang Ajijah teh ieu. Geulis henteu. Nya piraku kasep mah. Tah kitu mak datang ke pengajian daripada di imah lalieun. Leres teh, Bu? Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun, leres tuh. Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Eta meni kenceng kana nganjuk we. Mata ngaji oge keur neangan doa. Ieu mah meni kenceng kana duit. Da ustazah ge sok butuh dukungan. Atuh meni teu sopan duit tuh si mama. Matak mampang mempeng mak sumping ke pangaosan jadi ajang tali silaturahmi. Saya ketemu bapak ibu di sini Bu, orang tek kudu rajin silaturahmi, meh panjang umur loba dulur. Eta pikiran teh ngan duit lah Ajijah mak kumaha teu mikiran duit, emang kunaon sekarang hari Selasa besok Rebo sok datang ka imah saha emok. Aya Bang Emok aya. Gusti Pak Camat poe Senin emok, poe Salasa emok, poe non dia ceu ku Rebo jeung Kemis. Awewe anu sok emok mah kudu cekelan leungeunna bawa ka pangajian. Oh mama dicekek engke patur pae. Alhamdulillah hadir dalam rangka Tablighul Islamiyah sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Tingali ece panitia mah segala rupa diayakeun bah, pake nyewa ten, nyewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen anu gedekik dipencit ieu mah ye. Daru masa urang mah loba dosa Ajijah keur ngaji oge sok loba hulang mikiran komo anu gendut sok loba urang keur ngaji sok loba hitut mah hitut melekbek bener si mama. Alhamdulillah sebab kunaon mah mentak di awal mukadimah ku abi di awas dina hiji ayat wa may yu'azim kapaksa wa may yu'azim sya'airallah
Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu, maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah dipasihan kesempatan kedap deui bade lebat kana sasih Ramadan. Sebab Ramadan mah Abah ngajarkeun disiplin, leres teh Bu. Kalau belum waktunya makan, belum waktunya minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum, leres tuh. Tempe haram siang hari, kapan halalnya eta tempe engke abis maghrib. Sop buah haram siang hari, kapan halalnya eta es buah engke abis maghrib. Salaki jeung pamajikan ge haram berang hari mama, kapan halalnya eta salaki pamajikan engke geus taraweh. Ini maghrib engke geus taraweh. Gusti mending geus buka langsung gugurubu guys. Alhamdulillah tuh dengan puasa diajarkan orang sing janten manusia anu disiplin insya. Yang kedua puasa ngajarkan orang jujur. Lamun orang sholat aya anu ningali leres teu. Kita sholat ada orang melihat, orang zakat ada orang yang nerima, orang lihat. Pun orang arek haji sakampung ngabring nganterkeun ka bandara leres teu Bu. Tapi lamun puasa berang-berang waktu zohor emak kumur-kumur sakit teguk 2 teguk kira-kira anu digigireun apal henteu? Henteu. Yen apal mah nyadar kada diri orang sorangan anu kaduana Gusti Allah Subhanahu. Gusti aya ambulan lewat tepokeun ka ambulan. Ka dieu nempona atuh. Meneurewas pak nguing-nguing hek di panggung katempuan mah anu ngajajar Gusti maot lainnya. Alhamdulillah Bu. Bu oh dengan puasa diajarkan orang sing janten jalmi jujur. Sebab kunaon bah punten arek Ramadan mah kedah eureun anu sok ngomongkeun batur, sok geura eureun ngomongkeun bat. Ieu mah tetangga meuli hordeng anyar urang bengek saminggu. Baru beli gorden doang Pak, gimana punya mobil anyar paeh sih kena teta. Jangan suka syirik sama yang namanya kenikmatan Bu. Siapa tahu tetangga punya mobil baru, orang bisa nginjem mobil. Nah leres tuh Pak. Ya masyarwana boga mobil anyar, boro-boro nginjemkeun ece. Tetangga lewat hungkul belum ge minjem, tutupin pintu rumahnya. Gua blek pas dibuka oret. Aya nu kitu di dia aya. Mana? Jangan terlalu cinta dunia mak, semua anaknya bakal mak mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mak oda, mak ici, palura, ajija, aya kena. Atau kamu palura mah kenyelengap. Atau arek mati heula abdi panduri kajen. Adik abdi panderi mati heula sarua keneh. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Sekarang Soten bergelimang harta Pak, sawah puluhan hektar, duit puluhan miliar, tapi ketika maut datang kita cuma bisa jadi sebujur bangkai. Koprok-koprok atuh mah ici teu nyawer oge. Meni melohok wae. Ada neng disawer emak ikhlas nyawerna. Abdi mah era bah disawer tara biasa sakieu. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren di Sirojul Qori, mudah-mudahan manfaat. Amin. Geus teu dapokeun ka dieu bisi dicokot ku tukang sound system. Boleh ngajina pakai lagu, boleh pakai musik. Bilih aya nu fanatik be diharamkeun. Bah, kalau seni diharamkeun, lagu diharamkeun, ngeunaheun moal. Boro-boro muka baso. Musabako. Ngaimaman bah di masjid ieu tong dilaguan dan diharamkeun. Gak bakal enak. Cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu.
seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Kita mah gini bepa ngajinya, pengen nyanyi ayo, pengen ketawa jangan ditahan. Cenah hanseuri gogodokun sateuda helm. Ieu mah sok protes, arek naon cenah ngodang ajijah, pakai nyanyi pakai disawer. Dia ngomong begitu sebabna manehna teu bisa nyanyi gitu we lah. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul nggak Bu? Tuh Mah Haji di Mekah di Madinah ngimaman panjang-panjang ya, Yasin, Waqiah, Tabarok, tapi nggak berasa pegel karena pakai seni. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Padaku ke sholat aloh. Di Mekah mak palaranjang, Yasin, Waqiah, Tabarok, pindah ke Pamanukan. Subuh-subuh aki-aki wa hutuan uzoli pada subiro kata ini ya. Allahu Akbar. Boro-boro Yasin Tabarok ya, tabat beres-beres. Tabat yada abilang abi wa tabat yada abilang abi wa tabat yada abilang abi wa tabus aki-aki pikun pindah surat naoge. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dicolek ku incuna bah burung geus beurang. Innalillahi ngagolepak modar kabeh. Ini apa mananya, siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya Bupati mati banyak yang mau gantiin, betul nggak Bu? Presiden belum mati udah ngejajar siap tahun 2024, betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin, itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya, betul. Oleh karenanya yuk jadikan anak-anak kita menjadi seorang ulama di pondok pesantren ataupun pengajian di desa, di kota dan di mana-mana. Nah itu lagu dari bapak saya, karena saya ini putri dari bapak saya. Putrina Ki Haji Obay Sobarnas. Alhamdulillah ada pondok pesantren mak di Kerawang, walaupun kecil tapi alhamdulillah banyak mencetak mubalik. Ayah tercaket dia sareng angholil, alhamdulillah. Ibu pengen datang ke pesantren boleh. Apa patokana Pak? Tuh arah Syekh Kuro, tanyakeun beh rumah Neng Ajijah. Ayah imah 8 tingkat yang mobil 8 ciki. Imah orang tukangan imah eta maksudnya teh. Imah nih melohok wae. Mau telepon SMS boleh, kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang. Coba baik-baik kalau mau SMS jangan terlalu singkat, sok bingung macana. Kadang ayah Pak Babinsa nu SMS mikum ku abe dijawab walam. Ada lagi yang lebih singkat aas, naon ieu as, jawab lah XL. Naon si as, assalamualaikum, naon si XL, kum salam. Yuk jangan ngawur, kita kembali ke lab. Oh, anak buah tukul. Alhamdulillah Bu. Bu, pengen punya anak bisa ngaji, pengen punya anak jadi kiai, masantren tuh. Nah, jangan alergi masukin ke pengajian. Guru ngaji mah ikhlasnya bah, ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Mim patah mate patah tamim domahmu matamu. Tiba heula aya teu ti Pemda dugikeun ka Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Aya teu? Saking ikhlasna guru ngaji mah, mentakan orang kudunya ka guru ibunya ka guru ngajinya apalnya mere. Arek mere ge nyaah we nyaah. Anak tidak dibekali dengan ilmu agama Gusti, Bah Kuncung, kamana Bah Kuncung? Oh keur kieu. Ajijah macet Pak ti Jatisari dugikeun ka patok besi Gusti ngajajar si Icih pakai cana pondok. Mending geulis mah Icih loba goreng jenggolan. Ditinggalikeun ku pacamat dosa, henteu ditempo mubajir. Eta si Icih keur bobogohan jeung si Sarkim, darling, tanu modar teh eling-eling. Bobogohan lagi nyeklan gitar neng, nya bobogohan mah nyeklan gitar aja, pernah aku bobogohan nyeklan genjring. Emang ada nyanyi kosidah dah datang pisan Bah Kuncung. Nyanyi si Sarkim dah tetap Januari yang biru
asmaramu asmaraku membisu, entah kapan kau hadir di sini. ternyata udah nggak tahan senggol-senggolan. Makanya udah nggak aneh mak, zaman sekarang nikah baru 2 bulan geus keureuneuh 8 bulan. Nauzubillah min si waspaos. Bagaimanapun orang tua punya anak penyanyi, emang bakal ngomong neng kalau bapak sakaratul maut pangganyikeun barang 3 lagu nya neng. Anu kahiji Sambalado, anu kadua Alamat Palsu. Nggak ada, semuanya gue pengen di ngajiin sama yang namanya anak, betul nggak bu? Makanya jangan takut anak masukin ke pesantren, insya ini masuk protes bah ajijah. Emang anak orang keluar pesantren jadi naon sih? Jadi jelema. Pelaku keluar pesantren jadi ondel-ondel. Ibu nanem padi rumput ikut, betul nggak bu? Nanem rumput padi belum tentu ikut, betul apa betul? Tanemin dulu ilmu agama, dunia bakal nuturkeun insya. Tahadus bin Nikmah dulu ajijah ngaji di Cipasung di Tasikmalaya, kuliah ke Al Azhar Mesir tuh di Karawang sawah ngagebiar anu saha coba ya emang anu batur. Jangan takut mah, anak soleh mah udah pasti pinter, amin bu. Anak pinter belum tentu soleh, betul betul. Nih anak soleh mah emak sakit abah sakit ngabring dibawa ke dokter, tuh bocah soleh. Tapi yang bagaimana bocah pinter, emak kena batuk pilek hungkul, buru-buru sawah kebon dijual, eta mah harta warisan, betul apa betul? Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak, bisa melikeun kebon jeker anak, anak bisa mau melikeun sawah jeker kolot, moal boro-boro melikeun sawah ajijah, atau anterkeun we 3 karung bea sabulan sekali ka imah kolot, pernah teu? Teu? Loba teuing 3 karung mah. Atau kue iraha diantarkeun anak tuh lebaran setahun sekali abah datang malarudik likum salam mak neng mawa kue jeker emak. Kue naon eta neng? Kue ranginang jeung akar kalapa. Sia geus ini eueuh huntuan dibere akar kalapa atuh dikeum 40 peuting karena kacatruk teh akar kalapa. Tuh perjuangan orang tua mah luar biasa, betul nggak bu? Seorang ibu 9 bulan 10 hari mengandung, ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung eta mengandung lagi 11 bah anakna eta sabulan 2 bulan jang indung mana teh mabok wae. Papa mama hoyong nu hasum engke heula pah mama neangan heula ucing. Pah mama pengen ayun-ayunan di mana mah tuh di luhureun tower nya kasetrum atuh neng. Sebulan 2 bulan mabok bae, mau melahirkan pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Selesai dilahirkan dicanda ku bapakna, di azanan, di komatan, langsung di papangku, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, tukang cilok padahal bapakna eta raja cilok meureun mak. Moal ieu disebut anak tukang cilok, anak tukang cilok, disebut lagi anak raja, betul nggak bu? Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep, hidung budakna hidung, kasep-kasepna iya. Makanya tuh mak nggak ada orang tua ngejelekin anak, leres tuh bu. Ada juga anak ngejelekin orang tua, betul apa betul? Makanya kata Nabi, celaka, celaka, celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung. Oleh karenanya sebagai tanda cinta, ayo neng ajijah pengen ada 2 nenek-nenek ke depan. Mana ayah tadi ini ya? Kadia mah ayo tah dipengker ayo teh. Tah ayo. Kadia mah kadia tah. Ada aya si Andin datang ya. Kadia mah tah bisa tah sok kadia mana kapayun. Kadia. Tah kenging 2 cenah aya teh. Kadia mana? Pak kendon, pak kendon, pak kendon, pak kendon. Dadah. Aya si Elsa dinuturkeun ka dieu mak kapayun mana tah ada geus ulah wae kasalaman kos lebaran wae lah ayo ka dieu mah kapayun tah
ada dijemput ku Mas Al. Kadia mak kadia madamang alhamdulillah menang hiji cina mana hiji deui pasti kadia mak iya putri yang tertukar teh meren. Menigarelisnya inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah atuh keprok. Mata Japati main dikeprokan. Marek nyebrang. Ieu nyekelan wae. Nyebrang. Punten masaha namina Sujiati Mas Sujiati gaduh putra bara hiji 5 gaduh putra 5 ngeureuh keneh ya hebat ngeureuh keneh iya cenah boga salaki teu aya jeung saha tuh meneurewas emak boga anak 5 ngeureuh keneh ngeureuh boga salaki henteu ieu kade papa binsa penting-penting besi aya nu ngapel ya. Ma tos teu gaduh caroge maranda tos lami jadi randa hoyong nikah deui teu saha nu daekeun atuh oh ieu kaberangan ada kadieu mah ada kadieu mana mak kadieu arek naon arek lalajo sugan meuli topeng meureun arek ngaos saha emak namina Aminah saha namina Ma Aminah gaduh putra bara hiji 3 gaduh caroge hiji ya emang hiji piraku anak 3 salaki 2 aya keneh salakina randa palurah aya 2 cenah randa di data maksudna teh ada senyum aja kan dia mah masalah namina macar sih sama pasihan namina nu aya artina musti macar sih artina naon macar sih kajeuna eta mah rupa-rupa mak di Karawang kasih nama anak kayak orang Cina siapa nama anak Neng Linglung budak liur aja teh macar sih gaduh putra bara hiji 4 Neng gaduh putra 4 gaduh caroge sakali emang mah hayang 2 kali aya keneh salakiran teu Neng randa bah aya 3 cenah randa kadieu mah meh katingali tuh emak orang mana orang Pamanukan saha nami lurahna di dieu Pak Jamal leres Pak Camatna saha namina tapa teu apal juga can kenalan kecamatan naon ieu Pamanuka kabupaten Ubah provinsi Jawa Barat negara Indonesia jadi Indonesia mama korban si Leslar meren negara Indosiar Pak ditewak we ya beraku aya negara Indosiar Ma orang mana? Manukan kecamatan kabupaten provinsi Jawa Barat negara Indonesia dia mah ma orang mana aslinya orang Lamongan di sini udah lama berapa tahun udah 25 yang geus jadi orang dieu we atuh kecamatannya apa mak Pemanukan kabupaten provinsi Jawa Tengah Jawa Barat gini kan Jawa Tengah mama eka Brebes Jawa Barat negara Indonesia bener Indonesia orang kurang ke Indosiar mak nih saya panggil emak ke sini saya mau ngasih bekal apa bekalnya tanda-tanda kita bakal mati aya 3 aya bara hiji cenah 3 naon we nu kahijina salat puasa nama rukun Islam atuh tanda-tanda orang tereh maut aya 3 anu kahiji kulit enggeus peot ma peot acan tos ma peot belum ya gini
tong aku iya mah ya. Anu kadua huntu enggeus coplok. Ieu huntu coplok encan. Wah. Mak seep encan. Masih ada. Masih ada tuh teng aku. Mak copot belum, Mak? Iya, banyak. Banyak. Aing mah isukan ya. Menang barokah. Anu katilu rambutnya tos huisan. Mah huisan taca. Tos. Mak, ampun, Mak. Aing mah patutur-tutur. Alhamdulillah menang barokahnya, Mak. Mak ya. Turutan ke menang hadiah. Ari Kanjeng Nabi lahir di mana? Di Mekah. Dimakamkeun Di dia. Pelaku di dia. Mama Nabi palsu meren. Kanjeng Nabi lahir di Mekah, dimakamkeun di Madinah. Emak arek di mana? Madinah. Kebalik.